Barudak. Barudak. Capek. Halo, ngap. Sia orang-orang maco si gajah makolot. Kamari ngusap tuh menang-menang lok menaran hidup. Karena emang kayak kali segala aing dikit teh. Hayang udud tadi nama. Aing kudu gawe heula kos kieu deh. Cuang mancing bae milu jeung si Wardani di ditu di biru. Ayo, Cewek lu keur mancing didinya. lah da macul maek naon atuh ih. Heuh. Ayo Kayak tuh bege. Ayo. Yuk, geus pacul leuwih. Nenek makan deh. Saat itu tuh, Bon. Aing teh hayang beunghar. Hayang melak duit receh. Kayak lamun panen teh sugan bae bareureum. Anu bener. Ilok jadi ngak duit. Ya jadi lah, tapi teuing sih jadi naonana mah. Goblok teh ditanya serius. Nu jelas mah. Teh ayeuna urang teh kudu melak kahadean. Contohna melak naon? Nya atuh lamun melak toge panen toge, melak cangkeng panen cangkeng, melak putu panen putu. Ayo melak duit jadi naon? Ya tuh jadi leungit atuh gerakku. Gua edan. Endang bae ah. Jangan budak trek timuk. Si Wardani lain. Itu si Wardani kunaul amuk-amukan. Heh. Jadi nasukan kasupan gaang eta si Wardani kuat ka kitu we. Lain ol, mabok kucubung si Gana. He atuh nu kitu mah lain mabok kucubung. Dan si Eta teh mabok janda second anak 5. lain mabok janda onta. Ya, gelap gitu. Wardandot. Kunanya nih tetep pakai batur, kaeling sia. Istik Wardan sia kasih panjir naon. Aing keur parusing, aing musap teu sok gedek menang. Geus umpan kunaon bae ge angger bae. Emang sia teh umpan aku naon? Tempe. Teu becus ya mah ari umpan teh. Ku gaji. Oh, ku gaji deh. Atuh heulah ku gaji sabulaneun lauk naon bae ge meunang. Goblok nu kitu mah teu kudu patahan. Terus dek kumahakeun gaji sabulan amis menang lauk teh. Si mah ngacamplung sia di teu jelas jadi mah geudeut. Oon. Tadi sarkim lain. Gua ke WP ge. Tah bener mun aing keur parusing. Oh, si Im anu di gaji maksudna. Hey! Saat nu rek ngagaji si Sarkimna, elek digawean. Ya apa polong teh kak cida sia mah. Ah, ngarti. Gaji polongo nu sinu kunaon? Tengah menit kamu yang siaman, sakit gue. Dina iya. Dina ha.
Barudak, hidup mah juga aing, enjoy. Tiada hari tanpa mabok. Ngilu mabok jeung aing dak. Milo. Teu zaman ayeuna mah. Anu gering ge hayang waras ieu nu waras hayang gering. Sia yang belum mabok ah. Ente. Penting mah enjoy coy. Hidup mau lah dibawa pusing. Wah, emang ngajak teu bener. Siapa belegug. Coba tuturkeun aing. Hidup terasa indah. Daripada mabuk jabatan, mabuk awewe, mending mabuk minuman. Tah, bener. Sok Pak Ustad ge, mabok teh haram, hukumna dosa. Tah, dengekeun ieu budak santri. Ya, santri karek nyaho alif bingkang bae ge balaga. Daripada sia santri lain mabok heueuh. Emang rasana mabuk kumaha? Astagfirullahaladzim. Tobat. Dunia tanah kiamat. Pokoknya abok sampai kiamat. Heh, nyata nyaho teh yang kalakuan kos kitu teh ngundang bencana nya lamun nyaho mah. Atuh lamun kitu urang kabehan meureun anu menang bencana teh. Ya atuh kabehan. Atuh mun kitu urang kudu dicegah. Ya kudu. Lamun teu hayang kena bencana mah. Geus kieu be, tuang direjeng be ku kabehan ge. Ayo. Kela. Hiji lamun wani mah. Nang tangan. Dagon, kela. Ayo. Abonang, ayo. Ayo. Oh, cangcut. Wah, bentar, Pak. Ampun, aing si wadak. Ampun. Urusan ampunan mah Gusti Allah nu ngurusan, tapi urusan ngirimnya ka Gusti Allah aing ti luar nu ngurusan. Iya, iku deui. Action. Ya. Action. Emang siana upana kunaon? Tempe. Tepecus ya mari umat ku gaji. Oh. Kira. Action. Atau emang upana kunaon siap deh? Tempe. Action. Itu zaman ayeuna mah. Anu waras ge hayang gering, nu gering hayang waras aku mah. Action. Ya, santri sia karek alif baik no. Karek nyawa alif bengkong. Karek nyawa alif bengkong. Ampun, aing si wadak. Ampun. Urusan ampunan mah Gusti Allah nu ngurusan, tapi urusan ngirimnya ka Gusti Allah aing ti luar nu ngurusan.